Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi hormateun simkuring anu saolasna teu boleh mikareus kana dongeng-dongeng Sunda. Haturat wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun dihanca cariosan katunda sabariten kapengker. Namung langkung dipayun simkuring haturkeun wilujeng boboran siam. Nada siapun tena tina saneskanten kaluluputan kalepatan simkuring lahir tumekaning batin. Minal aidin wal faidin. Kalian mugia para wargi salawasna aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin bari patepang sareng kabagjan utan wates wongana. Dina waktos ieu teh simkuring masih nyarioskeun jejer carita Jawara Tatar Galuh. Kalayan nincak di bagian ke-88. Ieu carios mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Guru sadaya nu ngawuran saung moal jurig mah kitu. Si kempet hari weus-weus ka gedugna sabab kadengeun ku manehna sadaya nu ngawuran hateup saung. Euy ku aing oge kadenge. Ya pastina jurig da manusia mah eueuh. Keun wae jurig mah da moal aya jalma nu paeh ku jurig ieu. Kibarja nganyakeun kana ayana nu ngawuran saung. Sabab kumanehna oge kadengeun aya nu merelek kana hateup saung. Tapi aya ku aneh. Sanggeus saungna aya nu ngawuran ku keusik teu bubugu kibarja jeung tilurang anak buahna ujug-ujug merelek heulai. Saterusna ting gedeblug kasarean dina palupuh saung. Malah si Darjo mah langsung ngagoler dina taneuh teu jauh tina durukan. Ngusek langsung tibra siga aya nu nyerep. Emang sabenerna rombongan kibarja teh kakeunaan ilmu sirep anu dilakukeun ku si Kalong Hideung. Harita oge basa kibarja jeung anak buahna geus tinggal loler bangun tibra ujug-ujug aya nu kumolebat sing sarua hideung. Celek nincak lemah. Laju rarateret ka sakurung tinggal loler. Sanggeus yakin yen anu tinggal loler teh kakeunaan ku ilmu sirepna, si Kalong Hideung langsung keketepan ke jero saung. Eta meureun endong duit juragan Resma teh keun urang cokot. Si Kalong Hideung ngagereneng dina jero hatena. Barang nempoya endong anu ngagoler gigireun kibarja. Saterusna eta endong teh dicokot. Tanggeus kitu langsung jumurlat deui ngajauhan eta saung. Bangun hampangeun pisan. Taya sora nu kadenge nandakeun di ilmu si Kalong Hideung aya dina tingkatan luhur. Ki galeudeg ireng ieu sanes kantong juragan Resma teh. Sanggeus saduharupan jeung galeudeg ireng anu ngadaguan hiji tempat, si Kalong Hideung langsung nembongkeun endong anu meunang ngarampas ti kibarja. Aduh leres pisan Nyai.
aya ku aheng ari Nyai teu kapikir ku emang mah bakal seperti kitu. Mana teuing bungaheunana Juragan Sasmita. Ki Geledag Ireng bapada ngajawab oge hatena mah banget ku ngarasa helok. Teu nyangkaeun lamun si Kalong Hideung bogaeun peperanian anu kacida ahengna. Jung atuh geura pasrahkeun ka Juragan Sasmita supaya teu jadi katerusan gering pikir ulah mah rek ka Mairoh. Si Kalong Hideung langsung masarkeun eta endong anu matet ku duit ka Ki Geledag Ireng. Sabab manehna mah rek terus ka imah Mairoh. Kedasarang Nyai atuh kumaha mah ngajelaskeunana. Kuriak mang disangka sailon jeung eta garong. Ki Geledag Ireng kekepehan. Manehna teu sanggupeun mulangkeun eta duit. Sabab bisa dicuriga ku dununganana. Meureun cenah ari gelut eleh tapi ayeuna duit bisa dibawa deui. Bisi disangka sailon jeung rampok. Ari emang piraku teuing kitu. Tapi sareng abi nyahayu etang-etang ngalongok ka ieu Juragan Sasmita. Si Kalong Hideung alias Nyai Nawangsih karunyangeun ka Ki Geledag Ireng. Manehna antukna eleh deet. Antukna anu satadina rek langsung ka imah Mairoh jadi marengan Ki Geledag Ireng ka imahna Juragan Sasmita. Anu tempatna lumayan jauh ti lembur Mairoh mah. Nyai Nawangsih jeung Ki Geledag Ireng kebat mulu imahna Juragan Sasmita rek mikeun duit anu satadina dirampas ku garong rombongan Ki Barja. Ki Geledag Ireng sapanjang leumpang hatena banget ku hemeng. Teu nyangkeun geuning si Kalong Hideung alias Nyai Nawangsih boga kasaktian anu kacida ahengna. Nyai, kenging ti mana ngagaduhan ilmu sarupa kitu? Emang mah banget teu ngartos. Eta rombongan Ki Barja to jolting gedeblug kararek nyegrek. Ki Geledag Ireng panasaraneun ku pangawasana si Kalong Hideung anu bisa nyirep rombongan Ki Barja dina waktu anu ngan sakedet netra. Warisan ti Nini Karwati mang. Si Kalong Hideung ngajab Ki Geledag Ireng bari anger tongoy leumpang. Lengkahna beuki digancangan sabab hayangan teras tepi ka imahna Juragan Sasmita. Oh mohon ti anu sok disebat si Walet Bodas ari manawi teh kengeng Tijang Santanu. Ki Geledag Ireng ungguk sababaraha oge apaleun kana sok disebut si Walet Bodas. Kang Santanu mah jalmi karunyaan, moal kersaeun ngagunakeun ilmu sarupa kitu. Jujur teuing Kang Santanu mah. Si Kalong Hideung namrakeun pamanggihna ngeunaan Santanu anu hirupna teu oleh aya dina jejer kahirupan anu jujur. Tah Nyai tos dugi geuning urang teh. Ki Geledag Ireng barang srog ka imah Juragan Sasmita langsung gegeroan ka anu keur ngajaga eta imah. Ki Japra Ki Tahlim ari Juragan Sasmita aya. Ki Geledag Ireng langsung nanyakeun Juragan Sasmita sabab manehna kadinya teh can peuting-peuting teuing ngan bisi Juragan Sasmitana kaburu sare. Uleuh geuning Ki Geledag Ireng sareng si Kalong Hideung deui. Sok we kalebet da Juragan Sasmita oge nuju ngabangkong keneh di ruang tamu. Ki Japra ngabagiakeun Ki Geledag Ireng jeung si Kalong Hideung kurang kusopan sabab manehna apaleun saha anu keur disanghareupan ku manehna. Plus duana langsung ka jur imah Juragan Sasmita. Kasampakan Juragan Sasmita keur ngawangkong jeung anak buahna. Barang nempanu datang langsung ngorejat bangun kaget. Nyai Nawangsih bagia teuing ngaukeun sarumpaeun karompok emang. Juragan Sasmita mani colohok sabab teu nyangkaeun bakal kadatangan ku Nyai Nawangsih
alias si kalong hidung. Juragan Sasmita ka cida ajrihna sabab Iwanoja teh pibojeun Santanu. Tadi di gesana lampahan terang tepang sareng simkuring. Teras we simkuring teh ngadongengkeun ka jantenan anu tumiba ka urang mangsa harita. Teu nyangke lamun ieu nyina wangsi bakal bebela ka juragan. Antukna ku kapinteran ieu nyaina wangsi artos juragan kacanak deui. Ki gledeg ireng panjang lebar nyaritakeun naon pangna manehna bebarengan jeung si kalong hideung. Tah ieu artosna nyanggakeun juragan. Ki gledeg ireng nyambung caritaanana bari ngasongkeun endong bogana juragan Sasmita. Uleuh kumaha carana geus ieu artos tiasa kacanak deui. Hatur nuhun Nyai. Alhamdulillah. Juragan Sasmita cileumeut teu nyangkeun lamun duitna nu dirampas ku garong maka bisa balik deui. Puguh simkuring oge teu ngarti. Sanggeus saung dipake nyuruh ku romoan kibar jadi urang keusik ku Nyai Nawangsi. Sadaya romoan kibar jul ting gedeblug we. Sare maneh kur kerek. Ki gledeg ireng riweuh ngabejakeun naon anu dilakukeun ku si kalong hideung. Kituna teh bari gogodeg banget ku keukeuh ngarasa aing. Abong pibojeun Jang Santanu elmuna kacida luhurna. Juragan Sasmita langsung ngagerendeng. Hatena kacida helokna kana naon anu dicaritakeun ku Ki gledeg ireng. Punten ngaseula sakedap parawargi. Sakantenan simkuring sejak ngiring emutan ka parawargi anu kaleresan ujung ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Tiasane subana simkuring mintonkeun deui carita enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalian tong hilap kana like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Eta make gledeg ireng nyariosna ka kalangkungan juragan. Kaleresan we panginten nembongan rombongan kibar jate tos tarunduheun. Nyai Nawangsi teu agul ku pangalem. Manehna langsung nempas caritaan anu dipekeun ku Ki gledeg ireng. Hatur nuhun Nyai. Satadina mamang teh tos ngiklaskeun eta artos. Margi ku salamet oge emang teh ngarasa bunga. Sabab harta mah bisa diteangan deui, sedang nyawa mah moal bisa diganti.
hate juragan Sasmita bungangang ku kabeneran gegel-gegirang maka bisa tepung jeung Nyai Nawangsih nu antukna duitna bisa balik deui. Sami-sami juragan tos kedahna kitu margi pami abdi teu ngadamel tindakan pasti bakal dipayuda ku Kang Santanu. Apan juragan teh kawauhan Kang Santanu. Nyai Nawangsih teh oleh handap asor budi parangina teh oleh nembrakeun jati diri urang Sunda sejati. Ieu artos tos sanes milik deui emang margi tos disebut direbut garong. Janten ieu artos sabagianana milik nyai. Juragan Sasmita teu wani narima eta duit sakabehna sabab eta duit ku manehna geus dianggap leungit. Ayeuna balik deui ku ka manehna lain datang sorangan tapi aya nu merjuangkeunana nyaeta Nyai Nawangsih alias si Kalong Hideung. Eta artos milik juragan abdi madar manulungan janten teu gaduhakeun eta artos mangga we nyangakeun abdi mada mualami margi bade muruka buina Ma Iroh di lembur babakan. Nyai Nawangsih teu haripeut ku tuteureun manehna ukur ngalakukeun pagawean dumasar keur teg hatena. Keheula Nyai mang oge apal Nyai teh pamigadu artos sok dibagikeun ka fakir miskin. Tah ieu artos tiasa ngabantos kana kagiatan Nyai. Peperihun mang mah teu tiasa ngalakukeun sarupa kitu teh. Juragan Sasmita langsung ngandeg heula Nyai Nawangsih. Saterusna manehna ngabagi duit anu dina endong diduahkeun. Sawarehna dibikeun ka Nyai Nawangsih. Nyai Nawangsih alias si Kalong Hideung satadina make kepehan teu daekeun dibere eta duit. Tapi juragan Sasmita maksa sabab eta duit bisa balik deui ka manehna alatan pagawean si Kalong Hideung. Jadi sawajarna lamun si Kalong Hideung meunang bagian tina eta duit. Sanggeus sabarakali juragan Sasmita ngayakin ke Nyai Nawangsih antukna eta duit ditarima ku Nyai Nawangsih. Nyai Nawangsih teu lila ayana di imah juragan Sasmita. Sakitu diandag oge sangkan ngendong, Nyai Nawangsih tetep nolak. Sabab manehna penting eta kudu geus aya di imahna Ma Iroh. Antukna juragan Sasmita oge anu aya dirinya teu bisa kukumaha. Ukur bisa ngajurungkeun bari nganuhunkeun kana jasa-jasana si Kalong Hideung. Sanggeus kaluar ti imahna juragan Sasmita si Kalong Hideung jumorelat tembus poekna peuting. Lengka-lengkana kadang ngaliwatan pahumaan, kadang oge ngaliwat leuweung geledegan. Sabab ti lemburna juragan Sasmita ka lemburna Ma Iroh teh lumayan rada jauh. Lamun kelempang biasa mah bisa meakeun waktu setengah poe. Tapi si Kalong Hideung lain jalma samanea. Manehna jumorelat ngagunakeun ilmu kidang kancana. Kadang si Kalong Hideung kokolebatan tina dahan kai kana dahan kai deui. Kadang mapajan lamun keur di tempat anu lening. Mun ku jalma awam mah tingkah pola si Kalong Hideung pasti disangka juri. Keur mah papakeana sing sarwa hideung katurug-turug gerakanana siga hantu. Ku molebat ka cida cepetna. Tapi bahasa si Kalong Hideung anjog ka tungtung leuweung ujug-ujug aya nu ku molebat laju ngajega di tengah jalan siga anu ngahaja rek megat si Kalong Hideung. Nilik kana tangtungan nama siga lain jalma samanea. Awakna jangkung begang, kumis baplang sangga dulang, matana moncorong, papakeanana sing sarwa hideung, leungeun kencana ngajingjing gobang. Eureun anu ngajuga di tengah jalan ngabentak pring ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna ka hareup.
hius aya angin tarik nembrag ka Sikalong Hideung. Sikalong Hideung lain teuing ngarenjagna, tapi burung ngagacel ngagigir. Wus angin anu ngahiuk teh liwat gigireun manehna. Ceblug aya suara tarik di tukangan Sikalong Hideung. Horeng angin anu tadi nembrag tangkal nepi ka oyag. Nandakeun eta tenaga jero anu digunakeun ku jalma anu boga Sikalong Hideung teh ka cidarongkahna. Saha ari Andika make menggateun da jalanan kula. Sikalong Hideung langsung tumanyakeun megat manehna. Sabab ieu jalma teh anyar pinanggih. Kula lodra pala. Kula keneneangan Sikalong Hideung. Mun nilikeun rengkak paripola Andika jeung papakean Andika, moal salah deui Andika teh pasti Sikalong Hideung. Jalma nu kaditeteangan ku kula. Anu ngajega di tengah jalan teh ngaku Ki Lodra pala. Saurang jawara kahot tieu tarkulon. Marina geus lila neneangan Sikalong Hideung. Sabab ngadenge beja majar Sikalong Hideung teh jawara tanpa tanding. Ki Lodra pala nu boga rasa aing pangjagona kahudang kamanasaran ayang tarung jeung Sikalong Hideung. Kula emang Sikalong Hideung, tapi non urusanana make neneangan diri kula. Sikalong Hideung nganyakeun yen dirina emang Sikalong Hideung. Tapi hati jeung pikiran banget ku heran. Sabab ceuk pikiran can pernah boga urusan jeung anu boga ngaran Lodra pala. Andika emang teu boga urusan. Tapi kula boga urusan jeung Andika. Andika bakal dipaehan ku kula. Geura sambat we endung jeung Bapak Andika. Sabab sakedeung deui bakal perlaya ku kula. Ki Lodra pala jumawa jol ngancam-ngancam rek mahen Sikalong Hideung. Jeung hirup mah lain urusan manusia, tapi aya dina katangtuan anu makawasa. Sebutkeun heula naon ka sang tukang napangna anjeun rek mahen kula. Sikalong Hideung ngareunga ancaman ti Ki Lodra pala teu ieu galider. Tapi manehna ngarasa heran sabab teu pupuguh jol rek maehan wae. Sia salila ieu geus ngagenjleungkeun dunya kajawaraan. Jadi sia kudu modar ku aing. Sabab bade anu jago di dunia kajawaraan iwal ti aing. Ki Lodra pala jadi robah bahasa. Kekecapan ada kasar gerihal. Nandakeun dian manehna lain jawara ti golongan jalma bener. Oh, jadi Andika teh jawara ti golongan jalma jahat. Rek mahen kula demi ngabela pragarong. Syukur atuh hari bener mah. Andika boga kamampuh pikeun mahen kula. Sok geura maju. Sikalong Hideung najan pangawakan awewe tapi kagaranganna lain lalaurakeunun. Ngareungeun kecepan Ki Lodra pala manehna jadi kahudang amarah. Langsung pasang kuda-kuda bari ngalugas pedog panjangna. Bangsat jalma sakeupeuh jeung bajuna make nangtang-nangtang aing. Sakecep oge sia pasti modar ku aing. Ki Lodra pala kahudang amarahna.
awakna langsung kumulai bat bari nyabetkeun kobangna. Gerakan kilodra pala kumulai bat kacilet cepetna nandakeun yen manehna emang jawara tanpa tanding. Tapi si Kalong Hideung alias Nyai Nawangsi lain jawara samanea. Dirina geus kasipu kumang pirang ilmu kanuragan. Kalayan pengalaman dina tarungna geus lain caritakeun deui. Ceuk paribasana Nyai Nawangsi teh geus kasipu ku ilmu kaasah ku pangalaman. Harita oge barang aya bedog kumulai batrek digas beheungna. Sakilat si Kalong Hideung gentak obah bari ngabentak. Haita si Kalong Hideung gentak luncat ke tukang bangun hampang. Awakna lir kalakai ke tiup angin. Kurang ajar. Tetela lain ukur beja. Sia bener buka pangabisa. Cia kilodra pala ngarasa kaget. Dumeh musuhna siga anu babarieun pisan ingkahan panerajangna. Ugituna langsung sul tebus ku sabetan bedogna rek ngarah dadana si Kalong Hideung. Dai-dai bedog panjang kilodra peraku mulai batending kilat. Maksudna rek kabeset dada si Kalong Hideung. Gerakan bedogna di perangan ku tanaga jero. Akibatnya surah bedog ngahiung pangparaan. Lamun musuhna jalma biasa mah geus pasti bakal binasa saharita keneh. Tapi si Kalong Hideung gentak narik suka tuhana ka tukang. Awakna langsung ngareundeuk na jurus tarate ka tiup angin. Plos pedog panjang kiloga pala ukur kumolebat di tempat kosong. Ciat modar siah jalma edan. Si Kalong Hideung sang sepedog musuhna ngaliwat awakna langsung cengkat bering baskeun bedogna anu diarahna rek nyabet cangkeng kilodra pala. Lakadalah kilodra pala najatnya jawara tanpa tanding tapi teu buru ngarancu. Sabab panerjang si Kalong Hideung teu kabade ku manehna jual kumolek batrek nigas cangkengna. Goblok siah Kalong Hideung jadi bener cek beja yen andika tetela lain jawara samanea. Tapi hanjakalna sia bakal modar ku aing. Kilodra pala tetep jumawa. Yen manehna pasti bisa maregatkeun nyawana si Kalong Hideung. Sabab salila ieu manehna can aya anu pernah nyelehkeun. Nu madak hirupna jadi takabur, asa aing jago. Salawasna nganggap enteng ka musuhna. Pun paruwargi rupina cirus nyambung anu judulna Jawara Targaluh bagian ke-88 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto menawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Bobor sapanaon carang sapakan langkung saur bahay carek mugi parawargi agung cukup lumur Jemar Pangampura kersang hapunten kena sanes kanten kelepetan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu carios.
bilih kirang nyugumakeun atanepi salepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.